Leuwih hade urang demikiran poe kamari atawa isukan, tapi mikiran naon anu bisa dipigawe poe ieu. Kaum dong beropat di manawayana rengseng acara guar pamilaran dina sempanayeuna jarang kaum dangu deka panceg tabuh 17 nepi tabuh 5 pasosonten. Kaum dangu masih ngerengan program apa dari Bandung mengacu mantra pertawisanain 540 kHz kalayan di Cumantarakeun langkungan Cilandak Negoro nomor 61 Bandung. Kamu dan oge tiasa nyerangan ngelangkungan audio streaming di www.bandung.co.id atau napi ngelangkungan RRI Play. Kamu dangu sahabat biasa Pak Sonten pangsa Bapak Profesor Dr. Yusuf Syana bersama kaum dangu ngelangkungan acara Maca Pustaka Sunda. Kamu dangu ulujeng Sonten ulujeng nyerangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maca Pustaka Sunda anu ka 118 dinten Ahad kaping 31 Januari tahun 2016. Dina ieu acara diwangkid 10 Maret 2013 parantos dibaca karya-karya sastra, bacaan barudak, riwayat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jasana Raden Arya Adipati Wiranata Kusuma dalam Bandung, lajeng rupi-rupi hasil panalungtikan sareng sajabi ti eta. Sim kuring teu ngabahas estu maca bae. Etang-etang ngaguar pustaka Sunda kapan sakitu eyeubna. Ayeuna nuju maos tafsir Quran basa Sunda medal dina taun 1881-82 opat jilid sajilidna rata-rata 1000 kaca. Ieu teh pokalna pamarentah Provinsi Jawa Barat sareng Departemen Agama Jawa Barat dina wangun proyek penerbitan kitab tafsir Al-Qur'an basa Sunda. Reng-rengan anu ngagarap eta tafsir nyaeta ketuana Bapak Kiai Haji Anwar Musaddad,
Wakil Ketuana Kiai Haji Muhammad Romli. Sekretaris narangkep anggota Yusrusiana. Anggota Kiai Haji Hambali Ahmad, Kiai Haji Abdul Qadir Sodik, Kiai Haji Indin Zainuddin, Kiai Haji A. Syaroni, Kiai Haji M. Salmon, Dr. Andes H. O. Jauharudin, Dr. Andes Haji Abud Prawira Somantri, Dr. Andes Haji Alam Sutawijaya, Dr. Andes Wahyu Wibisana, Kiai Haji Iping Zainal Abidin, Kiai Haji A. Syamsul Sidik. Ayeuna bade maos tafsir Surah Al-Baqarah ngawitan ayat 61. Mangga bade di aos heula ayat 61 sareng salajengna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين Sadaqallahul azim. Salajengna dina ieu pustaka tafsir diunggulkeun tarjamahanana tina ayat. Bade dibaca tarjamahan ayat 61. Pawales kana talajakna Bani Israil ayat 61. Jeung basa maraneh ngaromong, Musa, kuring sararea
hamo teuing pikuateun ngan ku sarupa kadaharan. Cing atuh pangnyuhunkeun ka Pangeran Anjeun pikeun kuring sarerea. Sangkan mantena ngaluarkeun pikeun kuring sarerea tina tutuwuhan bumi bangsaning lalab rumbahna, bontengna, bawang bodasna, kacangna, bawang bereumna. Atuh jawab Musa, nah bet marane mikahayang nu teu pira keur gaganti anu tadina sakitu alusna. Atuh nyajung bae turun ka dayeuh sabenerna keur maraneh aya anu dipenta teh. Nyatuluy ditibankeun ka maranehanana kahinaan jeung kasangsaraan sarta maranehna meunang babendon ti Gusti Allah. Kituna teh bongan maranehna malungkir kana ayat-ayat Allah jeung kungsi maehan nabi-nabi kalayan teu hak. Eta teh lantaran maranehna wangkelang jeung ngarempak wates. Saparantos tarajamahna lajeng nindak kana tafsirna. Unggalna kieu aya bubukana heula dina ayat anu geus kaliwat Allah Subhanahu wa taala ngebrehkeun nikmat-nikmat mantena anu geus dikaruniakeun ka Bani Israil jeung nyaram ka maranehna ulah ngaruksak di ieu jagat. Dina ayat anu ayeuna diterangkeun yen maranehna nepikeun deui pamenta tapi lampahna nu nista kalah katambah. Balukarna oge saumur-umurna teh diruksak ku nafsu aus. Rampus numpuk-numpuk bekal hirup najan ku cara ngarampas sakumaha nu aya dina ayat anu dimimitianana dina ayat 61. Lajeng tafsir kana ayat 61. Jeung he Bani Israil ingetkeun ku maraneh mangsana maraneh, maksudna mangsana karuhun maraneh kabeh bareto ngadoreksakeun ka Musa jeung nyacampah kana nikmat Allah anu geus dipaparinkeun ka maranehna. Di antarana anu mangrupa kadaharan, anu nyamahal, nyalangka, anu matak jadi kanikmatan jeung kasehatan. Kari-kari ku maranehna dianggap kurang sampurna. Pokna teh, he Musa, kuring sararea pada ngarasa moal pisan pisabareun ku kadaharan anungan ukur sarupa bae. Bosen jeung babaweun. Mana deui salwa kene teu pisan aya tambahna. Caritaan maranehna ieu teh lantaran hayang mewah sagala aya poho kana lalakon yen ieu teh dina jero perjuangan. Atawa ngomongna kitu teh ukur daku ngarah leupas tina parentah-parentah Nabi Musa alaihissalam anu diantarana kudu lali rabi tegang pati ngarugrug kaum Amalika anu tumetep nyari cingan negeri Baitul Maqdis nu dijanjikeun pikeun jadi lembur pamatuhan maranehna.
mun geus datang perintah nu bedel kitu ngadak-ngadak beungeut maranehna teh parareueul hararieum sumawona ngalampahkeunana mah berat haroream kahayang nama berebet bae ngacir kabur ka Mesir bari jeung teu dipikir untung rugina heg bae nyieun daku hayang dahareun nu warna-warni pokna teh cing atuh Musa geuraprak ngadua ka pangeran anjeun pikeun kuring sarerea da anjeun mah geuning diunggulkeun ku pangeran ku rupa-rupa kaunggulan tangtuna dua anjeun mah baris diijabah mantena mugi ngaluarkeun tina bangsa tutuwuhan bumi pikeun kuring sarerea kayaning sayuranana bontengna gandumna kacangna jeung bawangna ari waler Musa aeh geuning kutan maraneh teh kalah kamenta kadaharan anu ajena leuwih handap batan manna jeung salwa padahal eta teh kadaharan pangalusna ngandung gizi jeung kasampurnaan dibandingkeun jeung pamerdih maraneh estu jauh tangeh nya atuh ari keukeuh teuing mah geurajung we tarurun ka ditu kahiji dayeuh tah di dayeuh eta mah sagala pamenta maraneh teh baris aya ari sagara keusik tempat maranehna harita masanggerahan lain pibahaneun jadina cucukulan anu dipikabutuh ku maranehna teh pangna ku Allah subhanahu wa ta'ala sinalila ngumbara di atas sahara bongan araripis imana jeung ararapes karepna padahal ku Allah geus ditanggel yen upama Bani Israel daek asup ka eta nagara kaum Jabarin teh lolobana mah baris kabur sarta Bani Israel anu baris ngamilik eta nageri bongan teu darae kitu nya maranehna ngancelang di tegalan batu dahareunana nya eta dua rupa tepisan aya nu sajena kituna teh bongan maranehna kupur kana ayat-ayat Allah nu kajeueung jeung karasa ku maranehna sarta mangrupa mukjizat nu nganyatakeun nyana pangajaran Nabi Musa alaihissalam leuwih na ti kitu deui maranehna wani maehan para nabi seperti Nabi Asya, Zakaria, Yahya alaihi salam tanpa sabab anu bener. Padahal kitab maranehanana ngaharamkeun maehan sanajan lain ka para nabi diharamkeun tanpa alasan anu nyata. Komo atuh para nabi mah sabab daya pisan bahan pikeun dipake alasan. Estu maehan ngahaja sarta dirarancang heula pangna talajakna kitu teh sabab pohara warang kelangna jeung ngaliwatan wates sabab upama agama geus nancep pageuh mah dina jiwana sok jorojoy aya kahariwang dina nyalahan parentah atawa nyorang larangan teh hiji jalma lamun sakali geus wani ngamimitian milampah perkara nu dilarang ku agama tang tupisan
kadar bobot agama nu aya dina jiwana teh mimiti ngahengkeran sarta leuwih mikawani ngajalankeun cara nu ti heula-heula. Kuminengna kitu daya agama dina jiwa beuki leungit milampah perkala salah jadi adat jeung tabeat. Kitu petana Yahudi najan cahaya ayat-ayat cekas nyacas nyaangan kamaranehanana teu napak dina jiwana. Kana agama gagabah nganggapna barang nu teu pira da kahalangan ku dosa ilang jalan pikeun pibisaeun hanjat. Kacindekan anu kahiji pamerdih Bani Israel nu sakitu merulna ka Nabi Musa teh estu kalakuan anu ngahanakeun pisan ngarah Nabi Musa taat temahna maranehna ditibanan kahinaan jeung kamiskinan sapanjang kumelendang di alam dunia. Kacindekan kaduana talajak nunir capisan jabati banget kupurna nyaeta geus ngarah patina para nabi dumeh aranjeuna nyaan teuing dina amar ma'ruf nahi munkar ngajak maranehanana kana agama sajati. Salajengna tadi dina ayat ke-62 ganjaran ka jalma nu iman tarjamahna tina ayat ke-62 sabenerna jalma-jalma anu ngaku-ngaku arariman jeung urang Yahudi katut Nasrani sarta jalma Sabiin sing saha bae anu iman ka Gusti Allah jeung kana poe akhir sarta milambah kahadean maranehna dicawisan ganjaran dimungguh pangeranana tur maranehna moal kaeuntepan pikarisieun jeung moal pisan tunggara. Lajeng tafsirna kana ayat 62 saparantos mantena mokpokeun ka urang Yahudi dina ayat-ayat nu tadi sarta netelakeun perkara hukuman nu tumiba kamaranehanana nu mangrupa kahinaan jeung kamiskinan katut bebendon kamaranehna eta teh wawales kana kanircaan talajakna nyaeta kupur kana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala jeung kana nikmat-nikmatna maehan para nabi nolak perintah agama ngalanggar wates-wates jeung nyulayaan kana syariatna. Dina ayat nu ieu mantena ngadawuhkeun yen jalma-jalma anu pageuh nyekelna kana agama mantena kalayan iman nu nya-nya jeung milampah amal soleh ti golongan mana bae oge kacanggeud ku tali janji Allah anu pantang jalir pinasti baris pinanggih jeung kauntungan di dunia jeung di akhirat. Saterusna ieu ayat lamun kurang diguar eusina saperti kieu tafsir kana ayat 62. Jalma-jalma nu ariman teh nyaeta anu bener-bener nganyakeun ka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kana sagala perkara nu dicanda ku anjeunna anu mangrupa hak ti Allah Subhanahu wa taala jeung jalma-jalma golongan Yahudi nu nurutkeun syariat Nabi Musa alaihissalam. Disebut kaum Yahudi lantaran eta kaum teh rundayan ti 12 putra Nabi Yakub sarta anu pangkakoncarana kabalarea nya putrana nu cikal jenenganana Yahuda. Kusabab kitu agama Islam atawa agama nu diagem ku Bani Israel disebut agama Yahudi. Hartina Yahudi teh nu tarobat nyaeta kaum Nabi Musa alaihissalam nu pada babalik pikir nu nya ariman. Harti ieu nurutkeun pidawuh Nabi Musa alaihissalam, inna hudna ilaik. Salaresna abdi sadaya babalik pikir tobat ka Gusti. Tina katerangan ieu teh lapisan yen kaum Yahudi teh henteu sakabehna goreng loba anu ariman narima sarta ngamalkeun bag-bagan agama. Ngan kusabab loba nu barahula luluguna nu kitu teh sakumpulan ti nu jadi pupuhuna nu ngabring bijil ti Mesir naluturkeun Nabi Musa alaihissalam maranehna arunggah adat ka bina-bina cara nu geus dicaritakeun. Ku kituna jalma nyabang nu aralus oge jadi kabaud ku sesebutan goreng patut. Ari kaum Nasrani nyaeta umat Nabi Isa alaihissalam. Disebutkeun Nasoro, hartina anu narulungan. Lantaran narulungan atawa mantuan ka Nabi Isa alaihissalam dina ngajungjung agama atawa pang disebut Nasoro atawa Nasrani teh dume Nabi Isa na ku anjeunna dilahirkeun. Nabi Isa na ku anjeun dilahirkeun di padesan Nazirah, Nazaret. Jadi Nasoro teh umat Nabi Isa alaihissalam nu dilahirkeun di padesaan Nazaret. Ari kaum Sabiin asal hartina nyaeta kaum nu pindah agama. Nu dimaksudi dieu nyaeta nu asal nama ngagem agama tauhid sarta loba nu percaya ka sabagianana para nabi ngan loba make embohna ku percaya kana mawat bentang-bentang. Ieu nu opat golongan teh masing-masing hirupna dina zaman nabina sarta nya jadi jalma anu ariman ka Allah kalawan ikhlas suci wening teu kabauran kupur teu dieusi ku bibit musyrik. Maranehna iman kana poe akhir, poe pamungkasna jagat diganti ku jagat anyar, nyaeta poe kiamah, poean makhluk digiring dikumpulkeun di tegal mahsyar, jagrag kapamariksaan, balitungan sagala anu geus kasorang, waktu keur di alam dunya. Soal iman ka Allah jeung poe akhir teh pokok anu pang dasarna jeung lawang anu pang legana pikeun jalan kasampurnaan rukun iman sajumlahna tur pangjurung nu pang bedasna kana datangna kadaek
nepikeun ngalampahkeun amal anu diparentahkeun ku syara. Dihias kaikhlasan kalayan niat nu pituin karena Allah nyalira. Sanggeus panceg nancebna iman anu bieu sarta nyerep sumarambah ka sakabeh anggahota. Anggahota teh pada sadra nyumponan pangajak iman ngalampahkeun amal soleh nyaeta amal nu hade ceuk anggapan syara. Jalma-jalma nu kitu sipatanana nu bakal nampa ganjaran nu geus disampakeun mungguhing pangeranana balesan kana amal solehna. Jolna ka akhirat moal nandangan hariwang tina dordarna kiamat. Moal ngarasahan jakal papisah jeung alam dunya. Najan rea harta banda dageus nyata sasayagian ti pangeran, nikmat-nikmat anu mangrupa ganjaran turta langgeng saendeng-endengna. Saterusna eus ieu aya teh ngawengku dua tujuan. Kahiji ditujukeun ka jalma Islam kiwari nyaeta umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. B. Golongan Yahudi nu gumelar zaman papancena Nabi Musa alaihi salam. C. Golongan Nasrani nu gumelar zaman papancena Nabi Isa alaihi salam. D. Golongan Sabiin anu ninggalkeun agamana pindah kana agama Nabi nu papancena aya di zaman maranehanana. Nu sifatan amal maranehanana nu tadi geus dicaturkeun. Kaduana ditujulkeun ka bagian A nu tadi teh. B. Nu tilu golongan sabadana nyaeta Yahudi, Nasrani, Sabiin anu gumelar di dunyana ngajamanan papancen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta pada kadatangan war pangajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut katerangan nu tetela katurug-turug maranehna ariman jadi Islam prak-prakan amal ibadahna nulad kanu dilampahkeun ku Nabi jeung sahabatna. Nurutkeun Imam Ghazali manusia anu hirup ngalaman papancen Nabi sallallahu alaihi wasallam kabagi tilu golongan. Kahiji golongan anu henteu pisan nyaho ayana utusan Allah. Golongan ieu mah golongan pisalameteun tina akibat perkara nu patali jeung papancen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua, golongan anu kahontal ku dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalayan eces ngan maranehna teu pisan daek mikiran kana kateranganana. Boh ku sabab ngapilainkeun, boh ku sabab bedegong tur adigung. Ieu mah tangtu dihukum dabongan salah nasorangan. Katilu, golongan luareun nu dua bieu upamana ngan sakadar ngadenge jenengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari teu nyaho ka ayanana malah ngan kungsi ngadenge zaman keur budak keneh yen cenah aya hiji jalma tukang wadul
jeung tukang tipu anu ngaranna Muhammad anu ngaku-ngaku jadi nabi. Pilahir Imam Ghazali cara barudak urang maranehna ngadenge majajar aya hiji jalma Bandar Bustam ngaranna teh Al-Muwaqqaf pepeuleukeuk ngajak tanding ngaku-ngaku jadi nabi. Nurutkeun Imam Ghazali golongan katilu anu kitu kaayaanana eta teh samodel bae jeung golongan nu kahiji. Bedana teh nu kahiji mah teu pisan kungsi ngadenge boh jenenganana boh sipatanana. Ari anu katilu ieu mah ngadenge jenenganana tapi kalayan kaayaan anu sulaya tina aslina. Jadi duanana oge taya peta pikeun mikiran hujah sangka nolak jeung narima. Kacindekanana kahiji golongan umat mana bae oge asal boga dasar iman ka Allah jeung ka poe akhir tur migawe amal soleh nurutkeun conto nabina ku Allah baris dipaparin ganjaran anu utama sarta dijaring tina kaketir jeung kasedih ti mimiti kederna poe kiamah. Kadua, kacindekan kadua ti sasumpingna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib sakumna manusia nu geus katepi ku dakwahna ngalampahkeun agama nu dicanda ku anjeunna. Eta kacindekan tina ayat 62. Salajengna ayat 63 ayat 63 tarjamahna jeung inget waktu kami ngayakeun perjanjian jeung maraneh Yahudi sarta kami ngungkulkeun gunung kaluhurun maraneh. Ceuk kami prak geura carekel sing pageuh kitab anu geus dipaparinkeun ku kami ka maraneh. Jeung salilana maraneh kudu aringet kana eusina supaya maraneh takwa. Tarjamah ayat 4 tidinya kapan maraneh terus ngabalieur sajabana eta perjanjian teh. Da cacak lamun teu aya kurnia Allah ka maraneh sarta rahmat Allah mah tinangtu maraneh teh kaasup kana golongan anu rugi. 65 tarjamahna jeung saestuna maraneh geus nyarao ka jalma-jalma anu ngarempak larangan di antara golongan maraneh keneh dina poe Sabtu nya kami nyapa ka maranehna jara di monyet anu pikageuleuheun sia kabeh. Ayat 66 tarjamahna nya kami ngajadikeun eta kajadian pieunteugeun pikeun jalma-jalma anu aya harita jeung jalma-jalma anu sapandeurieunana sarta supaya jadi panginget-inget keur jalma-jalma anu tarakwa. Lajeng kaunggahkeun tafsirna aya bubukana heula dina ayat anu geus kaliwat Allah Subhanahu wa taala nerangkeun yen mantena bakal maparin ganjaran ka urang Yahudi anu geus iman jeung amal anu kumaranehna dipigawe samemeh sumpingna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saupama maranehna ngagugu kana naon anu janten pangajak Nabi Muhammad
sabab eta pagawean teh ngandung harti yen maranehna tetep percaya kana kitab-kitab maranehna anu geus mere isyarat bakal sumpingna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya dina ieu ayat Allah Subhanahu wa taala ngariwayatkeun deui sajarah Bani Israil lebah kasalahanana anu kungsi dilakukeun jeung hukuman anu ditibankeun ka maranehna. Tafsir kana ayat 63. Allah Subhanahu wa taala nyaurkeun deui kasalahan karuhun urang Yahudi sejenna waktu Allah Subhanahu wa taala ngayakeun perjanjian jeung maranehna nyaeta yen maranehna rek ariman jeung rek marigawe naon-naon anu aya dina eusining kitab Toret. Lajeng Allah Subhanahu wa taala ngangkat gunung Sur kaluhureun sirah maranehna pikeun nembongkeun kakawasaan mantena sangkan maranehna ariman ka mantena jeung nyekel kana kitab Toret teh. Si perjanjian teh nyaeta parentah Allah Subhanahu wa taala ka maranehna anu kieu unggalna pek geura cekel kitab Toret kalawan sabener-benerna jeung kudu tetep migawe ngalampahkeun eusina. Pek geura talungti kitab Toret teh titenan eusina jeung amalkeun hukum-hukumna anu aya dina kandunganana. Ieu ayat netelakeun yen jalma anu ninggalkeun syariat jeung nganggap enteng kana hukum-hukum Allah disaruakeun jeung jalma anu alingkar tur warangkelang. Payus pisan manehna teh dina poe kiamah dikumpulkeun dina kaayaan lolong. Manehna moal narenjo jalan kaunggulan jeung jalan kabagjaan. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh Quran surat Toha ayat 125-126 ieu tarjamahna manehna nyarita nun Gusti Pangeran abdi naon margina anu mawi abdi anu mawi Gusti ngumpulkeun ka abdi bari lolong padahal leres-leres abdi teh kapungkur mah awas. Allah ngadawuh tah nya kitu pisan geus datang ka maneh ayat-ayat kami nya terus maneh mopohokeun. Jadi kitu pisan maneh diwales dipopohokeun henteu dipirosea. Lajeng Allah Subhanahu wa taala marentahkeun sangkan maranehna nyekel eta Alkitab sarta salawasna nalungtik jeung ngamalkeun eusi kandunganana sangkan maranehna jadi jalma anu takwa. Lajeng tafsir kana ayat 64. Dina ieu ayat Allah Subhanahu wa taala nerangkeun yen sabadana Bani Israil ngayakeun perjanjian sareng Allah Subhanahu wa taala seperti anu disebutkeun dina ayat anu geus kaliwat maranehna saterusna mah malengos jeung henteu nohonan kana jangjina. Maranehanana loba pisan ngarempak kana katangtuan-katangtuan kitab Toret. Boh karuhuna zaman baheula, boh maranehna anu harirup zaman kiwari.
Saperti waktu maranehna araya di padang pasir tiih, maranehna warangkelang ka Nabi Musa alaihissalam, ngahina anjeuna jeung ngarempak parentah anjeuna. Kabeh dieunaakeunana maranehna mateni Nabi Yahya alaihissalam, alingkar ka Nabi Isa alaihissalam, malah nepi ka ngararancang rek mateni anjeuna ingkarna maranehna ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangrupa bukti nyata nyelewengna tina kitab Toret. Nya pantes pisan maranehna ditibanan siksa ku Allah subhanahu wa ta'ala alatan paripolahna sok nyelewengkeun ajaran-ajaran kitab Toretea, atawa Allah subhanahu wa ta'ala ngaleungitkeun ti maranehna kanikmatan pikeun salalawasna. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mah henteu ngersakeun kitu ka maranehna lantaran welas asih mantena ka maranehna jeung umat mantena. Maranehna teh henteu dibinasakeun sarta salawasna Allah subhanahu wa ta'ala muka lawang tobat pikeun jalma anu bener-bener niat balik kana jalan mantena. Tafsir kana ayat 65 Al-Baqarah ayat 65 tafsirna. Urang Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geus pada nyarahoeun riwayat karuhuna anu ngarempak katangtuan anu aya dina kitab Toret. Nyaeta sangkan maranehna naringgalkeun pagawean kadunyaan pikeun ngalaksanakeun ibadah dina poe Sabtu. Maranehna sungkan ngalaksanakeun eta parentah teh lantaran dina saban poe Sabtu teh lauk di laut pohara lobana tur pohara babarina di alana, sedengkeun dina poe sejenna mah lauk teh ngaleungit. Eta lauk teh sabenerna mangruba cocoba keur maranehna ti Allah subhanahu wa ta'ala lantaran maranehna hirup di sisi basisir jeung geus jadi pakasaban maranehna purah ngarala lauk di laut. Kulantaran maranehna wangkelang kana parentah pangeran kalah ka arindit ka laut ngarala lauk dina poe Sabtu. Atuh pangeran teh nibankeun hukuman ka maranehna sina jara di monyet anu hina. Maranehna jauh pisan tina kahadean sarta kaayanana estuning hina jeung balangsak. Nurutkeun Mujahid nu diriwayatkeun ku Ibnu Jarir, rupa maranehna henteu jiga monyet tapi hate jiwa jeung sifatna anu dirobah lir kalakuan monyet. Kulantaran kitu maranehna henteu barisaeun narima pangajaran jeung henteu barisaeun ngarti kana pangancam. Dina ieu ayat Allah subhanahu wa ta'ala ngadawuhkeun yang maranehna teh disaruakeun jeung rupa monyet, sedengkeun dina ayat sejenna maranehna teh disarupakeun jeung kalde saluyu jeung dawuh Allah subhanahu wa ta'ala dina Quran surat Al-Jumu'ah ayat 5 tarjamahna misilna jalma-jalma anu dimomotan kitab Toret kari-kari maranehanana teu daek mawakna teu daek ngamalkeunana
eta teh lir saperti kalde nu mamawa buku-buku nu karandel. Jumhur ulama kagungan pamadegan yen maranehna bener-bener salin jinis jadi monyet anu tadi teh. Hal ieu teh disebutkeun dina riwayat sejenna yen maranehna anu dirobah jadi monyet teh henteu aranakan, henteu baranghakan, henteu ngarinum, sarta hirupna atawa umurna henteu leuwih ti 3 poe lilana. Dina Al-Qur'an aya-ayat anu sarupa maksudna nyaeta dina Al-Maidah ayat 60 jeung di antara maranehna aya anu dijadikeun monyet jeung babi jeung jalma anu nyarembah togut. Nurutkeun Al-Manar, jumhur mufassirin boga pamadegan yen maranehna nu ngarempak katangtuan dina poe Sabtu teh bener-bener jadi monyet jeung babi. Pamadegan sarupa kitu teh susah ditarimana sanajan Allah Subhanahu wa taala kawasa kana midamelna. Ngarobah manusia jadi hewan salaku hukuman pikeun jalma anu migawe maksiat henteu saluyu jeung sunah Allah Subhanahu wa taala ka makhlukna. Pamadegan mujahid anu leuwih luyu nyaeta anu dirobahna teh tabeatna sina ngamilik tabeat hewan lantaran ngaberung teuing hawa nafsu duniawi na anu ngakibatkeun maranehna jauh tina kaunggulan budi parangina jeung poho kana purwadaksina. Ibnu Katsir nyaurkeun kieu, pamadegan anu bener mah nyaeta parobahan maknawi sakumaha pamadegan mujahid. Jadi lain parobahan wangun wujud rupa monyet sakumaha anu ditafsirkeun ku jumhur. Lajeng tafsir kana ayat 60 genep. Dina ieu ayat Allah Subhanahu wa taala nerangkeun maksud hukuman anu ditibankeun ka Bani Israil pikeun jadi pangajaran keur manusia sangkan nyegah pagawean anu ngarempak katangtuan Allah Subhanahu wa taala boh pikeun anu hirup alam harita boh pikeun anu hirup alam ayeuna nepi ka poe kiamah. Eta siksaan teh bisa jadi pangajaran anu hade pikeun jalma-jalma anu takwa. Sabab jalma anu takwa mah salawasna nimu pangajaran tina sagala rupa kajadian jeung salawasna ngajauhkeun diri tina pagawean anu ngarempak katangtuan Allah Subhanahu wa taala. Lajeng aya kacindekanana. Kacindekan kahiji Allah Subhanahu wa taala nampi pasinina Bani Israil yen maranehna rek nyekel kana kitab Toret nitenan jeung ngamalkeun eusina. Kacindekan kadua sabenerna mah keur kaum Bani Israil pantes pisan dipaparinan siksa ku Allah Subhanahu wa taala di dunya lantaran maranehna alingkar kana janji
tapi Allah maha welas tur maha asih nepi ka maranehna henteu dibinasakeun. Kacindekan katilu di antara dosa maranehna teh nyaeta ngarempak katangtuan Allah Subhanahu wa taala ulah ngalalauk dina poe Sabtu anu dina eta poe sakuduna mah maranehna teh aribadah ka Allah Subhanahu wa taala. Kacindekan kaopatna naon bae anu kaalaman ku Bani Israil zaman harita sawadina jadi pangajaran pikeun urang sararea anu aya di alam ayeuna. Rupina eta dugi kana ayat 66 tina surat Al-Baqarah. Insyaallah diteraskeun deui dina kasempatan anu sanes kapayuna ngahaturkeun kanu kersa ngadarangukeun sakantenan we ieu buka rasiahna dina maca pustaka Sunda teh hoyong ditipkeun atuh basa Sunda ka urang sadayana zaman ayeuna. Da kapan dina basa Sunda teh upamina anu poros ngawujud dina mangrupi pustaka seueur pisan eusi anu mundel. Ari ayeuna ieu dina maca tafsir Quran nganggo basa Sunda sasapna simkuring oge hoyong nitipkeun ieu basa Sunda ka lingkungan keagamaan. Da kapungkur mah di masjid-masjid, kalebet di masjid-masjid agung di unggal kabupaten, khutbah oge dina basa Sunda. Basa Sunda teh kadangu atunya atos puguh di masjid-masjid dianggo nerangkeun dina pangajaran-pangajaran, dianggo basa Sunda. Tah ku kitu teh sasatna basa Sunda dititipkeun kana kahirupan agama. Ayeuna eta basa Sunda di lingkungan agama sanes diaranggo kitu tah. Atuh di lingkungan agama Islam anu sakitu jembarna seueurna nyuhunkeun dianggo deui dina majelis taklim, dina diskusi-diskusi, dina pangajaran. Da basa Sunda parantos merenah, parantos kedu sajarah dianggo dina urusan pangajaran keagamaan oge. Sakitu heula hatur nuhun kana perhatosan sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.